Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa sadayana. Tepang deui dina episode 2 program baru. Nah, namina acarana ngobrol doang. Ngobrol doang. Nah, ngobrol doang. Ngobrolna sareng ieu karetinya sareng doang. Ngobrol doang. Beda aya age abah belah dieu. Ya, Sabab aing ngobrol doang. Nya. Aya oge abdi gitu. Ieu dina raraga silaturahim antawis para pelaku seniman di Bandung Selatan. Aya Awan MC, aya Abah Dani MC sareng dalang sarada. Simpuri dalam wayang dakwah. Nah, Abah kurang ngobrol ieu. Episode kahiji urang satahun corona. Nah, episode 2 mah urang badak corona. Ayeuna urang ngabahas istilah nama papan urang teh harapan cita-cita nu kamari ka rem ku corona. Tah ayeuna apa kita di badak urang ke new normal, bebas beraktivitas deui, bebas manggung deui, masyarakat bebas berkerumun deui. Aya program atau nanti rencana kegiatan naon tapi cita-cita Abah ya badak corona teh cita Abah heula sepuh Cita-cita. Ya, cita-cita masing ngalanjeur dina seni. Amin. Anu salami dina Covid kehambat nya. Cita-cita masing ngalanjeur deui dina seni sing mararaja. Amin. Sing sawuyunan dina silaturahmina sing langkung kaget. Gitu. Da punten proses sanes dakwahnya numutkeun dina keterangan sing saha jalma anu loba ngagedekeun tali silaturahmi deket rezekina gitu. Ulah rek pakia-kia. Ya, mudah-mudahan sing sawuyun kapali sadayana gitu tah eta. Atuh hari masali sehat mah utami eta mah nya. Utami sehat mah sing sararehat we. Sing sarehat sadayana khususna kaum muslimin muslimat umumna mah sadayana dakwah mah teu ngabilang-bilang naon umat makhluk. Jadi sadayana umat makhluk nu kami gitu. Yang mudah-mudahan mah umat teh pan sanes umat Islam unggul nya. Sadayana sing sararehat sing pulih sing aya dina kamarajengan dina usahana eta intina mah eta. Tah Abah. Ya sada-sada doang. Cing bah. Pepergian Abah teh kan aya lagu. Bangsa kuasa lagu Abah Habib Ngerti. Iya. Apa judulnya? Di payun teh paminta lepat mah udah tos lami bangpang namanya Sanjang Kamelang. Paminta lepat bae karena ciptaanana pun lajeng Kanggawan Erna ya. Eta. Cing so. Apa hatur pun tadi ya Kanggawan Erna duh kesimpuri di alam gitu. Dasar ieu bawita aduh mulikeun enggak. Kumaha tuh lirik lagi gelap deui da gakelanya. Repna we nya. Nya repna. Lamun bareng urang kasancang. Dah boleh itu dah gitu ya. Jarang dianggo ya. Tah eta lah sebagai nama. Kadesan lagu nu kadua ge maningkeun ka acan diorbitkeun. Wah anu kadua kengeng sahabat ieu na. Anu kadua mah karasan ieu teh hasil karya Kang Paung JK. Oh. Anu leungina di Cipeuteuh. Mangan judul apa? Judulna teh Mabar Dabongan Abdi Resep Mancing. Itu. Aya mereka teh masalah licingan ieu. Ada. Ini naon itu jadi rap nawe nya ya anu katakan ibadah sih. Mabar mancing bareng ngalung bareng hukumul dipelong bareng nataran oge bareng narikna oge bareng naikna bareng. Luar biasa. Aduh di bayu dah enggak. Jarang Bang. Eta lagu mah dieukeun ke mudah-mudahan. Insyaallah rencana bade diorbitkeun. Karasan abdi teh atos kumaha nya? Puding ka Kakang Uja Prabu. Nya. Ah, di Hadas TV. oh, nanjana gaduh program di Hadas TV teh.
Dangiang Sunda Kiwari. Sudah kiwari. Mudah-mudahan Kang Ujen juga nonton ya. Mudah-mudahan Kang Ujen juga nonton ya. Je, cite apa bakal aku ya mabar sok pak bereskeun abi urang tayangkeun di eta. Nah, abdi terus aya rekomendasi sareng Kang Ujen mah. Siap. Obrolan. Nanging panginten tina perkawis anu sarupin atuh da ku ayeuna. Ya kira ku ajak Kang Ujen jeung bosna naon teh cai antar pada ayam we udah duduk ya sambil ngeriung cai ide cai coklat ya. Ya sedangkan kasadang teh nu cai hideung. Lain rokok nama gudang garam. Wah, rokok nama aja nama buhun aja nama buhun banget aja nama itu. Aing eta lagu raosna pokona mah. Abdi mensupport ngantosan apa? Pokona mah tahun ieu mudah-mudahan apa dilancarkeun ka Allah lah. Amin amin amin. Ustaz. Ayo urang kadoan ya. Kadoan satahun din episode urang ngebahas satahun corona cek covid ya. Ayeuna apa? Adoan. Kita nya aya program-program atau nanti rencana-rencana adoan gitu. Khususnya di bidang seni, tapi di bisnis misalkan di hobi. Kalau pada ya normal ya, tuh ya adoan. Cita-cita mah hiji yang maju yang berburu beres totalnya eta corona pokoknya mah pada maju di cetar deui dan manajemen apa ayeuna teh teu saukur ngemsian enak madabe sareng ngarias gitu nya mudah-mudahan we aya rezeki ka teman Piko Hoyong teh da lamun disebutkeun Piko Hoyong mah banyak banget Pak Ustaz lieur jadi bingung penting mah hiji we maju heula we Maju heula. cetar pokona mah Tah ayeuna ye diputer deui ye lagu adoan teh ye. Lagu adoan teh asal nama suganjeng suga ayeuna di diputer teh di kafe ya asal nama diputer sugan. Saingan tah sugan jeung sugan teh adoan teh saeta. rap nawe nya Nya sing sugan jeung sugan gedakeun ka panasaran ieu abdi ngabela diri sangkan ka beuli ati Ya intinya adoannya suadana kan. Biasa alhamdulillahnya ya bisa kedengen simkuring ayeuna aya dua inohong dua seniman pelaku seni anu eksis tetap semangat sosok saya kondisi masih tidak normal tapi pada normal soalnya gaduh target intinya mah koyong sasarangan di maju. Pemirsa, rupina cekap kita obrolan tentang episode 2 nya antos episode 3. Sakitu pamitan hatur nuhun. Adoan. Iya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.